Bah, di mana Patik? Oh, nanya eta datang-datang make kudu ngahurungkeun listrik. Oh, we nya geus penting itu mah geus dicageun itu mah. Ngan kari ieu nya we pohoan euy. Lain nanyakeun listrik, nanyakeun Patik dek ngalasuluh, kai atuh nu komeng. Oh, bakat koneng mah ieu mamang warna kieu mah anti kabut. Pan ieu di luhur kabut ieu. Ngan pada ieu kurang di dieu hiji, di dinya hiji mun geus kabeh loba mah. Iya, pantas ya. Teh bakat eta mamang lain kotor koneng teh. Biasa teh dituna ka setara ka kota we ulin atuh ka kota. Ih, lain nanyakeun listrik, nanyakeun Patik dek ngalakai anu komeng nyelap. Oh, mal bisa ai dilap mah atuh. Berdua lap berarti dituna sia. La ilaha illallah, urang mah dek nangan Patik, dek nangan dek nuar itu menyelap. Alah, montong mang ya. Di mana Patik teh? Tong make jeung nangan lap. Udah mal beunang di lap ieu mah. Belegug atuh. Astagfirullahaladzim aing teh. Belegug. Rodat aing kala adek danot dang teu boga sulur. Deui. Kudu di lap atuh nu kieu aing mah. Aya wae nangan baju batik, jeung baju batik lagi geus ka mana we aing rek pake lap. Oh, da memang di lap ya mah geus dituna anti kabut nu kieu teh mun teu apal mah ieu teh ya. Alus atuh geus peuting berkabut nyai.